Aek ulin kasih obos. Sugan we si obos aya di imah. Rek barang penta. Ieu ka mana? Bugu reka obos. Sugan boga naon we di bumi. Hayang naon di? Bugu reka warung emak teh. Naon deui? Cenah reka obos, tapi jadi ka warung. Naon? Nya reka warung emak teh. Yuk, ayeuna mah gose milu jeung obos yuk. Cuang ngalongok si Ma Engkar yuk. Karena gering cenah. Hayu lah. Geus hayu ayeuna mah. Tuh geuning aya keur sasapu. Yuk, sang tempo tanya. Buru atuh Reka warung meureun itu teh nya. Reka warung kumaha sih teh nyamung wae keur gering jam nempo jalma gering. Bugu mah teh ka warung, leunek nempo nu gering. Nya, geus saminggu gering, pasti dokter. Oh, terus kumaha? Cek dokter teh cenah kudu rawat jalan. Mantak mah teh ngarawat jalan. Aya sasapu kan. Kumaha atuh? Obat terus. Obat mah aya itu ge geus didaharan. Kudu sasapu di jalan. Oh, da cenah kudu ngarawat jalan, rawat jalan. Kudu berobat deui isuk. Oh, nya terus berobat. Bantingkeun atuh sapuna. Kan capek-capek ya mah. Tidak mah masalah. Ayo sugan teh rawat jalan teh kudu sasapu. Aya naon tuh ya teh? Ngajak jalan-jalan. Hayu atuh milu jalan-jalan ka ditu yuk. Buru. Sahadat jalan-jalan. Ulah sok nyampeurkeun ai tara nyambung mah. Sampai ngomong. Kaban tadi ngajak jalan-jalan cenah. Anjir. Jangan teh kalah ararin. Di kemana tuh kalah ninggalkeun emak. Cenah ngajak jalan-jalan tadi teh. Yuk mending sorangan jalan-jalan.